Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Saperti biasa, dinudanget ieu simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng. Mung ayeuna mah nu pikeun janten judulna nyaeta dongeng bahasa Sunda. Hileut dina kangkung. Mangga atuh ka pamiarsanya wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda hileut dina kangkung. Aki pangebon bisa disebut patani anu aheng. Tadi isuk-isuk anjeunna manggihan hileut dina daun kangkung anu ngajajar di sisi balong. Patani karerean pasti nyapit eta hileut atawa miteskeun daun anu aya hileudan. Terus dileyek semu ambek. Tapi aki pangebon mah kalah nutupan hileud ku daun kangkung sajena. Ngarah henteu kanyahoan ku manuk atawa hayam. Cek pikirna hileud dina daun kangkung teh boga hak hirup oge sarua jeung makhluk anu kumelendang di alam dunya sajena. Anjeunna yakin hileut teh moal meakeun kangkung anu hejo seger subur. Lamun terusna hileut teh baranahan, manuk pasti nganyahoankeun ngawatesan jumlah populasina. Lantaran kitu aki pangebon telah jalma mahiwal. Sedeng anjeunna ngarasa biasa wae. Biasa keur anu ngalaman pangalaman aheng. Mangsa bolon umur 10 tahun kungsi milu moro careuk di sisi leuweung. Ripek anjeunna kalangsu misah tinu anu moro sejena. Sabada cape asruk-asrukan sahing hingeun ceurik lantaran hariwang. Ripek anjog ka hiji buruan imah leutik. Campernik imah di tengah leuweung. Keur puluhak polohok nempohan sakuriling anu asri. Aya anu nyerangkeun bari imut dihandapeun tangkal kupa. Aki sireum. Kitu aki pangebon keur bolon nyebutna. Ngagupayan roga gregog loba kasieun. Mimitina aki pangebon teh basa diajak diuk dina babalean hareupeun imah. Tapi sabada golosor cai enteh tiis jeung beuleum sampe dipurulukan kukurudan gula kaweung haneut keneh. Rasa halab-halab anu kaubaran nyeuhkeun kacang caya jeung kahariwangna. Sainget aki pangebon cai enteh jeung beuleum sampe dipurulukan gula kawung harita minangka lalawuh pangnikmatna anu kungsi diasaan. Tapi sanes cai enteh jeung beuleum sampe dipurulukan gula kawung anu nyababkeun anjeunna molohok mata simeuteun. Aki pangebon ngahuleung ngaraga meneng molohok kembang kadu basa ningali si aki nyimpenan pupurulukan sampe di sakuriling unggal liang sireum. Kanggo naon aki? Cek aki pangebon harita. Sabada rasa herana henteu katahan deui. Tapi si aki henteu ngawalon, kalah terus ngagupayan. Ngajak dongko merhatikeun beuleum sampe laleutik di sakuriling liang sireum. Nya wae henteu lila aya sireum hideung kaluar tina liangna. Sabada ungas-ingus beuleum sampu teh digusur. Tapi meureun beurateun. Beuleum sampe sagede tungtung nyeret teh dilepaskeun. Tuluy sireum hideung teh asup deui kana liang. Teu kungsi lila barijil sireum nu lain. Ngagarotong beuleum sampe ka jero liangna.
Si remah mineng ngalaman kacilakaan, malah nepi ka hantena mangsa neangan rezeki. Katinggang regang mah katincak kasapukeun jeung rea deui. Tapi lamun kadaharanana aya di deket liangna, pasti maranehna leuwih aman. Saur si aki anu terusna neulah aki sireum. Eta anu nyababkeun aki pangebon keur bolon pulang anting ka bumina aki sireum. Hampir unggal minggu mangsa pere sakola, aki pangebon resep ngabaturan aki sireum di bumina. Pangalaman eta oge anu ngayakinkeun anjeunna. Hileud-hileud moal meakeun tatangkalan anu dipelakna. Malah mah bakal ngadatangkeun kaahengan sejenna. Hiji waktu aya rombongan urang kota anu ngadon pakanci di pakampungan. Maranehna ngayakeun acara di hiji pila. Isuk-isuk lelempangan ngurilingan pakampungan. Basa anjog ka kebon aki pangebon, maranehna ngaborong kangkung, bayem, tomat jeung sayuran sejenna. Maranehna atoh manggihan daun-daun kangkung saleger hejo, bari aya tapak hileud di sababaraha daun. Ieu teh tandana sayuran anu henteu disemprot pestisida, cek pemandu rombongan orang kota teh. Aki pangebon menang rejeki anu pohara poe eta. Hiji peuting aki pangebon ngadangu sora aneh di tukangeun saungna. Ngeteyep anjeunna kaluar ngintip, horeng aya nu maok sampe. Sampe di dinya mah laleutik keneh. Anu geus mejeuna dibeulem mah dilebak. Cek aki pangebon semu harewos. Bangsa teh ngagebeg, sukuna ngadeg-deg. Kesang nyurulung nya oge peuting teh aya ku tiris, manehna sabretek-bretekeun lumpat. Tapi ras kabudakna anu ceurik lantaran lapar teu bisa dibebenjokeun ku pamajikanana. Teg aya pikiran nekat rek narajang ka aki pangebon. Tapi anu boga kebon teh geus teu katembong deui blegbegna. Beuti sampe sagede-gede jempol leungeun di ruang deui ku taneuh. Laju diideg ngarah teuas. Terus manehna ka kebon lebak. Masih anger keketeyepan siga anu sieun kanyahoan. Nya wae satangkal oge sampeuna aya kana satengah karungna. Bangsa teh mimitina mah kadesek ku kabutuh anu utama. Teboga beasa puruk-puruluk acan. Tapi lantaran anu boga kebon nyatana aki pangebon, siga anu ngantep. Bangsa teh terus nama pulang paling, hampir unggal peuting. Mimitita sampe keur ngaganjel beuteng lapar anak pamajikanana. Terus mupu bungbuhan cenah keur cuci mulut. Terus nama naon we anu bisa dijual dipaling. Bangsa teh hirupna mimiti neut-neutan. Henteu ngan saukur bisa ngabayuan anak pamajikanana. Tapi oge mampu ngarehab imahna anu geus buruk. Ngajak pakanci kulawargana. Jeung ngajamu sobat-sobatna anu ngahaja diangkir. Sakabehna tina hasil ngabangsat. Tapi hiji isuk bangsa teh reuwas kareureuhnakeun. Manehna kakarah hudang sanggeus sapepeuting begadang jeung sobat-sobatna. Aya anu keketrok ka imahna. Pamajikan jeung budakna keur balanja ka pasar. Pas basa muka panto, bangsa teh reuas kacida. Beungeutna sepak, awakna ngadeg-deg siga anu nirisan, bibirna molongo, sapok-sapokeun ngomong teu pika teu nyoara.
Hatur nuhun lumayan. Aya rezekina tina panen usum ayeuna. Cek Aki Pangebon bari teu woleh imut. Bangsa teh teu wani muka kantong plastik ti Aki Pangebon. Saacan pamajikan jeung budakna mulang. Basa pamajikanna muka plastik, eusina eta beas 4 kilo. Causa sikat jeung amplop eusi duit 100.000 rupiah. Amplop bodas leutik teh aya tulisan rezeki halal ti Gusti nu murbeng alam. Nya oge tulisanana leutik bangsa teh ngadegdeg aya anu ngagolak dina dadana. Kesangna rembes kana papakeanana. Rezeki halal, rezeki halal, rezeki halal. Kitu anu ngageureuyeum dina atena. Bangsa teh kakara apa? Aki Pangebon mah unggal usum oge sok ngabagikeun sawareh hasil panen ti kebonna. Ka tatanggana neupi ka kampung tatangga. Imah bangsa teh kaasup jauh ti kebon Aki Pangebon. Tapi harita mah kabagian oge sedekah ti Aki Pangebon. Atuh hasil sajena apaan dipake ngabayuan jeung nyakolakeun barudak yatim jeung anu mariskin. Aki Pangebon saenyana gaduh budak 2 urang. Tapi duanana geus marisah. Ngadon iti kurih di kota. Kadua budakna Aki Pangebon nyarios kieu. Kebon ieu ku bapa bakal diwariskeun ka hideep duaan. Tapi engke sanggeus bapa teu aya di kieuna. Ayeuna sapanjang bapa aya keneh, idinan bapa pikeun ngokolakeun ieu kebon jadi jalan rezeki keur sarerea na makhluk. Bapa mihareup tina hasil kebon ieu. Engke sabada bapa taya di kieuna, maraneh sedekah sarea-reana. Jauh leuwih rea batan kewajiban zakat. Tapi nya oge bangsa teh beuki apal saha ari Aki Pangebon. Manehna henteu eureun pulang paling. Kungsi eta oge kapikiran eureun puak paok. Terus ngalamar gawe ka Aki Pangebon. Bari ngadongengkeun kaayaan rumah tanggana. Sigana Aki Pangebon gancang ngahiap. Komo bari ngaku naon anu dilakukeunana salila ieu. Tapi eta teh ngan saukur niat. Manehna sieun buruhan ngabantu-bantu di kebon henteu nyukupan kabutuh anu salila ieu geus kacumponan. Bangsa teh malah mau leuwih rea. Henteu saukur keur ngabayuan kulawargana jeung hirup basajan. Tapi keur kahirupan manehna anu katingali leuwih jugala. Nya eta oge sakapeung sok aya keneh rarasaan henteu ngaranah dina hatena. Tapi anu ngaranna bangsa teh gancang nutupan kumineng babagi ka tatangga, dulur jeung kawawuhanana. Panen Aki Pangebon beuki ngurangan. Aki Pangebon nyalira ngamaklum naon sabab musababna. Tapi anjeunna angger ngantep. Anjeunna nganggap bangsa teh saperti hileud dina daun kangkung. Engke oge bakal ngurangan lantaran aya nu ngawatesan populasina. Horeng henteu kitu, jalma mah henteu bisa disarwakeun jeung makhluk sajena. Jalma mah khalifah bumi anu taya babandinganana. Bangsat tangtu wae beda jeung hileud. Bangsat mah henteu aya nu ngawatesan talajakna. Manehna kalah beuki mahabu sanggeus di masyarakat. Katelah sabage dermawan. Manehna dirojong masyarakat pikeun jadi pamimpin. Mimintina jadi kuwu, terus jadi legislatif jeung anu sajena. Imah bangsa teh jadi leuwih agreng. Buruana mangrupa patamanan anu ditata ku ahlina. Anglomena beureum Anthurium variegata
Anjamani ningalikeun aura mewah jeung megah. Unggal isuk bangsa teh ka kantorna diantar ku mobil Range Rover Sport 3.0 HSE anu cenah hargana 2 miliar leuwih. Kamana-mana manehna dihormat jeung diugung-ugung. Tapi mangsa sorangan netep patamanan buruan anu endah. Manehna ngarasa aya hileut, rea hileut dina dangdaunan anu marahalna. Hileut-hileut anu terus ngarayap kana sukuna, ngarayap asa kujur tubuhna, ka jero pikiranana, ka jero hatena. Hileut-hileut anu henteu bisa dikadalikeun jeung diwatesan jumlahna. Komo saukur diwatesan ku alam. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti simkuring Ujang Condo anu gaduh judulna carita ngeunaan hileud kangkung. Kumaha seru. Aya nilai-nilai prinsip dina dongengan eta teh. Upami dikupingkeun nya secara mendalam gitu. Dinu carita dongeng teh boh ku Ujang boh ku baraya oge aya pikeun nilai-nilai moral dinu carita eta dongeng. Mung kitu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji. Nuhun entos nyindang ka dongeng ieu simkuring Ujang Condo. Mungkin kapayuna urang midangkeun deui dongeng anu sae. Ya kitu we. Teras we dukung support Ujang ame sumanget ngonten deui gitu baraya. Enggak tuh. Bade pamitlah simkuringnya bade ndaskeun padamalan enjing engke dilajeng deui lah dinu danget-danget sanesna. Mangga atuhnya dipihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.